Kan untung we Jawa Barat boga bapak aing resep ojo bener pak kamu lagi kaci anjur datang dah digulung si eta mah bapak aing teh ya tuh dalin bapak sia lain resep kan apa dina media kayak bapak aing ya bapak sia aja nadoin rupa-rupa media mah bener engal kene kamari kaci anjur luar biasa ya Allah ya Robbana. Terkadang saya pribadi ngiri ke anjeunna kenapa kok bapak aing digulung awe we dicariuman eta kunini-nini pada nyiwitan eta pipina ya resep ari uing coba kadinya diantep aing nepi ka uing katinca ka bayang pangi ai pada dicaramakan kenapa ya jadi pertanyaan kenapa Pak Dedi bapak aing teh ya dicintai masyarakat karena mimpina jeung rasa karena mimpina jeung hati. Ketika pamimpin geus mimpin ku rasa, ketika pamimpin geus mimpin ku cinta, insya Allah bakal dibalas oleh cinta masyarakat. Benar Umi. Ayo na geuning dina media loba anu nyir-nyir, loba anu ngahina, loba anu fitnah, tong aneh. Karena apa? Perjuangan anu sabenerna ketika sosok manusia hayang mimpin negarana, ketika sosok manusia hayang mimpin bangsana, nu bener-bener nyaah ka rakyat, tong aneh bakal loba gogoda jeung dodojana. Cenah dihiraukan, tapi simkuring yakin ketika hiji jalma bener-bener hayang mimpin negara, hayang ngelola bangsana demi Allah, Allah anu bakal turun tangan, anu bakal nulungan. Sing yakin Pak, mudah-mudahan beliau disehatkan oleh Allah. Mas rupa-rupa pan bah ayeuna jelema teh ladieun bah. Sok banyak kalangan orang-orang ngerti karena agama ya Allah ya Robbana menghina, mengkafirkan. Cek simkuring bingung nak kafirna di mana. Bener teh? Ya Allah, lain simkuring ngabela tapi simkuring nempuk kadengan ihdin, nempona ulah ku panon tapi ku hate. Dari nempok ku panon masuk ka bobodo ceo kasamaran tingali sekolah tema tapi ku rasa ngatembus karena jajantung. Kurangnya jadi kabaka aing teh. Tapi wajar kurang sebagai warga Jawa Barat wajar kita mendoakan ketika kita punya pemimpin anu soleh kita doakan, ketika kita punya pemimpin anu salah kita luruskan, itu nu salah luruskan, anu soleh doakan begitu. Nu bengkung tengah nya oh atuh nu bengkung mah